Mak, Oi, ai emak bala keur di parawanan getihan teu? teu urang mah le. Nah aman teu? Da biasa mah saya getihan, Mak. Da aing mah le memeh di parawanan. Ku bonteng suri heula aing mah. Bagja pisan eta salakina mah. Tinggal ngasupkeun. Iya mah teranyar teh. Oh, halusnya. Alus jika ngarahnya mau ditebakan hari ibu. Hari pisan siga numpakan maneh keur peuting hari itu. Karek teh ibu kumaha tuh le. Nya oge emak-emak tapi masih cowok. Apa bener? Cuas aja. Mun aing lebah heureuy hampurannya ke. Nah, elemen tampura sia teh. Heeh, lamun urang lebah heureuy bada sipun kanu hate teh lah. Terus kanu naon goblok geus tuh. Asupkeun kanu paru-paru ke. Nah, bet kanu paru-paru goblok. Biar aku jadi separuh napas. Ah, semanjing geus kalau tengah gomol iruk teh dasar kitu kumaha. Naon? Goblok gawe muter-muter duit mah naon? Ke cek indung urang mun hayang loba duit kudu bisa muter-muter duit cenah ke. Ari sia beleguk maksud kalau teh muter-muter duit teh digolangkeun dijadikeun usaha diputer-puter kitu blung sia mah. Jinya. Halus mana mah usin kayuan euy asli euy. Cik gimana kada goblok mah. Anjing majang Bandung teh kieu ieu mah. Majarkeun teh modern teh cengaron. Tuh, tinggalkan. Goyang itu lah, goyang itu tuh. Toktik, toktik, toktik. Mana resep gaya naon lamun keur kitu? Gaya ditongengkeun. Anjing. Naon ngaranna gaya dongeng naon? Freestyle. Anjing, gaya resep nongeng dinya mah anjing. Banget galis, ping-ping bodog, bojor hidung, uyuhan nafsu anjing ih. Hidung gak nikmat anjing. Jangan saya nafsu anjing. Kita nyanyi si Ujang kita itu nafsu nak nyanyi. Hei, Naon? panguakeun galon. Keula tuh aing keur neisi dari pemandangan nih titah-titah wae. Pirang yang angkat balon. Sok kusorangan atuh angkat galon mah. Buru dititah teh lain sok ngabantah wae. Anjay. Dagat kurang galon. Apa arti ludah naon? Ya apalah tuh. Duda teh dunia damai gila. Mata lamun maneh hayang damai kawin jeung duda anjing. Mana dudah lain? Aing masalah ki batur goblok. Oh sikat. Anjing. Sikat. Hei, kenaon sia teh ngalamun wae. Goblok si mace. Ngararewas wae. Aing teh keur ngalamun nu geulis. Nu datang ini teh wah. Goblok sia mah. Goblok naon? Aing alus diomongkeun. Aing goreng diomongkeun ka tetangga. Emang kunaon? Tingalikeun we. Lamun maneh pae ku aing suputkeun kerana masjidna goblok. Anjing parah parah. Awewe mah yeuh bisa nahan lamun hayang ijutan. Tapi lalaki nah teu bisa nahan make eujeng ngaloco. Cik aing rek nanya ka para lalaki sampai goblok. Si goblok. Cik aing rek nanya ka para lalaki. Saminggu sok sabaraha kali sia ngalaloco. Sok jarawab, lamun henteu dijawab cing didoakeun ku aing si anjing sing paralu. Anjing. Ngomong naon maneh? Cuk, ini si omen kena naon euy. Harta karun sigana euy. Ah.
Kalau maca tulisan iya minjem duit cepet. Goblok. Tipu aing anjing gara-gara sia anjing. Pak, iya euy motor sebelah karena bucat jadi dipakai nanti tengenahan. Ai penting nih orang ngeurang bucat tuh. Munah tuh goblok kita mantap. Apa wae.